salim wa barik alim. Alhamdulillah ala dawam. Summa salatu wassalam ala nabi khairul anam wa alihi washabil kiram. Bismillah dikawitan niat ngadamel sairan riwayat kisah sarangan kerbasa di pemondokan ditamikan ti keluarga tapi diindung jang bapak milari anu agama ngaos di alim ulama kupon bapa dititipkeun sauna teh kedalekeun papa ta guru ragapkeun syariat rasul jalankeun hidup kang loba kasieun bodoh teh ulah diangkat abe Gusti gehemaneun parentana ngerajalankeun sabab niar ilmu pardu matakan kudu guguru abe hirup jadi tentu hirup sing bisa tawadu Gusti apa nyipta jalma kadalip ku hukum syara lain nita poya-poya nita ibarat jeremuna karasa hirup kernyantri miskin ku harta materi bororo alauk cumi tuang kecur jeung tarasi sabab santri jeung santriat eta penerus syariat di rasul pimpinan umat barokah dunia akhirat sanajan loba kaseuing sok dina kudu sugih tapi santri tara sedih sabab aja bakal panggih yakin kuat tina niat nu penting ka Gusti taat selamat dunia akhirat amal soleh nage berat rek dinarek dicaci moal nepi bendu hati sabab nu ngaranna santri nu dituju ridho Gusti teu aya keanginan terus kehujanan niat sareng patekadan kermilari karidoan minang pisan kaalaman beteng beri kalaparan keluarga tengiriman untuk serta lilan sakit sairan abdi kita kisah nasib abdi nu ayeuna diajar ngaji di kobong saepi wa salim